Di bulan Rajablah Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun. Lain sembarangan bulan dipilih ku Gusti Allah di bulan Rajab Kangjeng Isra Mi'raj. Sebab Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Syaban syahru Nabi, bulan Nabi Allah. Tapi bulan Ramadan ke syahru ummati. Jadi Rajab julukanana syahri cek Allah. Kangjeng Nabi ngabejaan syahrullah, bulan Allah. Manta Kangjeng diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, aqsa ka sidratil muntaha. Mukalamah jeung Allah cuman urusan Kangjeng jeung Allah teman. Oleh-olehna lamun ti Bandung peuyeum Bandung, lamun ti Cililin wajib Cililin, Garut dodol Garut atawa embe Garut, anu capang teh tandukna memeh batur nyana heula dihajar jegur. Ti Cianjur hayam pelung, lamun ti ditu ti Kedu Camani Salasi hayam hideung, lamun ti Madura Celuri oleh lamun ti Bali goyang Bali. Tapi oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Dengan sholat urang bakal kapanggih jeung Allah. Tahajud ieu di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente. Dek naon ente rencana? Eueuh cenah teu boga rencana. Emang paul ente mah. Boga rencana-rencana. Deui di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu. Menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu. Dibere 200 ngaheap sama. Sakubah ragag di tanggal kalapa. Ya Allah, ya Rabbi. Fokuskeun mulai Rajab. Tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak wae dipajak pakai maca kulhu coba ya. Hayang nyaho coba jangan nonton bola mah kuat, nonton TV kuat. Main koprok gapleh kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ka subuh kuat. Coba wae pakai maca kulhu, hayang nyaho coba. Menang 2 jam teh ngahep-hep. Cak pamajikan abah sieu sora-sorana. Coba deuleu oregana. Teu daya teu upaya. Ditanya, "Pak kunaon?" "Apa kulu?" Teu beda. Konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngara gaji nukang bas jeung sajabana sing gede dahar mantak aya bae julukan tukang ragaji madahar sing hade lain tukang ragaji bae sebenarnya ngan baheula mah tukang digawe teh ngaragaji. Bos yang madahar sakumaha tukang ragaji jadi bae kacapangan. Eta keur leutik sia dahar ku tukang ragaji bae. Useubeuna. Emang tukang ragaji useubeuna tanyakeun sakali. Tukang ragaji teh maksudna tilok seubeul-seubeul ditarik ka luhur tarik ka handap, tarik ka luhur tarik ka handap. Lain daharna ngaragajina useubeul-seubeuna. Saan tak kolot. Tapi lamun deuk ibadah beda. Deuk ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteuh.
digawe kudu sebeuh beuteung deuk ibadah ulah sebeuh beuteung sebab cek Imam Ghazali deuk igawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak tapi atuh awakna kudu dikuatan tapi deuk ibadah rohani ruh geus ruh batu ulah disebeuhan beuteungna ruh deuk berangkat lamun awak dek dipake ibadah roh nu main awakna dikencengan deuleuh nu mingguan bae contona anu udukna 2 piring ngajina ge hayang di luar bae neangan tihang eta dula-dele jana dinu sepi bae hayangna bebejana mah ka batur lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu hayang tumakninah ulah aya nu ngaganggu di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu si nanyakeun ka di lembur aya nanyakeun nang tadi ngaji bulan Rajab bira mun babacaan naon kulhu sabaraha 200.000 mamang endek urusan aing tah mah sia nanya ka aing sia malaikat rek nyatetan aing padahal moal teh sebenarnya mah ngomong mah ngeunaheun segala malaikat segala naon lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang ai Rajab liwatkeun ti sabulan sabulan setengah sabulan 10 poe sabulan 5 poe atau sebulan 2-3 poe liwat jadi juga tanya etika pasti di pikiran pasti jadi etika mun deuk saeutik turun tina sebulan 27 poe Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa waduh untung biasa catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70 geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa nekad aing eta karek hebat nekad eta dongkos kitu boro-boro datang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa asal ganjil lamun teh 27 25 bisa teu kurang kan bisa 23 kurang bisa kan 2 hiji lamun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17 kula mah cenah ngawarung ka pasar 13 kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu kula mah waduh cenah kiai ieu mah bisnis ngalareng ngidul 3 sia 3 poe aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe sia mah geus sapoe bae rebo bae geus aduh cenah kiai sapoe ge asa teu datang ka lohor hanya teu kuat datang ka lohor bodem kira-kira nawar keneh bae siapa bener gegedena moal puasa bae buru aduh ya Allah ya Rabbi ieu Kanjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji
Abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang. Kurang kumaha deui Kangjeng Nabi? Masyaallah. Rahmatan lil alamin. Dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kangjeng Nabi mempromosikeun di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asab. Jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab pakai ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat dipeuting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab. Urang geus nyaho bo teh tanggal 1 Rajab deuk puasa dia ti kuari eta mah ngazam pan lain niat kudaon malam merboreup HS hudang-hudang jam 7 cek ada puasa teu niat keur beuti jam 7 jam 8 mikiran bayangna puasa teh ulah tak eta budak jam 7 jam 8 inget jam 9 kurang niat dirinya apa masalah? Mau niat teh jam 9 jam 10 ge apa masalah? Niat kaulah puasa dina poe ieu tanggal 1 Rajab sunah jadi. Asal encan ngadaharna naon. Encan ngadahar naon bisa didiata. Kumaha lamun poe jam 7 ngawuduk, ngawuduk ngupat, aju ngopi segelas ngerokok. Karang inget, tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman. Ya puasa geus bohong. Puasa geus jebeg. Teu bisa. Syarat can ngadaharna naon, can minum. Nah ieu bisa diniatan ku urang puasa. Sarua jeung nu ti peuting niat. Geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjaranna geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh mazakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwal ti hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah. Lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasya rabbah. Di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nulis kolot buah datang buah mual karaja bahareu bahkan pamajikan lagi geus ngomong bae bapak lu kayaknya enggak nyampe nak abah enggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mak Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys ada tideuleun lain deui Quran udah nggak kebaca kalau baca Quran aja pakai kaca tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah bapak lu memang begitu dari dulu jelalatan matanya 2 keranjang matanya maca Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca teu deui heran ini awal mah keur make kaca ge kaca dibuka kaca dibuka tolol bae eta Masya Allah aya kos kitu eta ge loba eta nah iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir sigana urang nu nambahan umur teh nambah padahal ti jatah ba urang ngurang
namun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59 sedengkeun umur urang jatahna 60 berarti tinggal satahun deui. Lamun umur urang 60 tahun di Rajab kuari nu bakal eta adalah 50 tahun 11 bulan. Berarti sabulan deui. 59 tahun 11 bulan. Lamun pas Rajab bakal ngapae? Rebo umurna 60. Kuari umurna 59 tahun 12 kurang 3 poe. Jadi berarti pas Rajab. Geus gerane leuan kuburan. Ayo silaturahmian babaturan. Ampura. Emang enak aja. Payah sana ini Rajab. Gitulah urusan payah batu dihayang-hayang teu bisa diembung-embung teu bisa. Nu penting nama urang maot husnul khotimah mawa kalimatul thayyibah la ilaha illallah. Kula masuk ngabayang-bayang beu lamun jelema maot kafir angkleng-angklengan di neraka di kulub wateswangana masyaallah. Terus harapan kana dikaluarkeun nu maot kafir bawas maot musyrik murtad munafik naudzubillah min ai kitu bah mawa iman sanajan dikulub disate dikerebek-kerebek aya harapan jaganing beto. Tapi lamun murtad musyrik kafir munafik naudzubillah min dzalik geus dikuncian lawang neraka nyana terus harapan gogolotrokan bayangkeun coba masyaallah mantak jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan baca la ilaha illallah unggal manta salat tilu ngabaca jang tajdid supaya iman anyar deui sebab jelema biasana resep kanu anyar. Gitulah ditahan Kanjeng Nabi. Zaid garong begitu nu digarongna adalah Khalid setelah benang ku negara disidang di meja hijau di kejaksaan ternyata aya pangampura ti pihak korban. Khalid bae dibunuh ku Ki Zaid, keluarga Khalid ngampura. Kan bisa dua jalan kamari ge, bisa langsung paehan deui, bisa dihampura dengan bayar dia. Satu keluarga korban guari mengampura bila balasan pembunuhan nusuk disebut kisos dengan membayar diat atau wajib ngaluarkeun harta kisosna wasaqotol kisos bunuh Ki Zaid eta keur carita kisos kan cek tadi ge wa qatlul qati' yughallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al-had. Geus lamun urusanana qisas bisa diturunkeun tina dibunuh karena bayar diat, tapi lamun had teu bisa. Mentek ketika dihukuman di sebuah negara bahwa nyana adalah kudu dihad
itu teu bisa pakai dibayar ku harta dia teu bisa mantak wayuk kalau hadan jihad lamun memang ieu urusanna had mah had bae tergantung kumaha negara namun negarana negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara Republik Indonesia berdasarkan hukum Pancasila KUHP. Baik bae dek kumaha ge aya aturan-aturanna ieu mah keur nyaritakeun tentang hukum Al-Qur'anul lantas di urang teh dihukuman kos kitu atuh bangga sadaya-daya nyanggakeun ka inohong-inohong anu dilaluh nah make jeung teu tertarik kana hukum Quran tinggal kitu bae aceuna menang kesepakatan bangsa atuh mangga bae ya urang mah sapira rakyat jelata teu daya teu upaya cenah kumaha lamun di hukum Al-Qur'an tegakkeun ya alangkah bungana sebab nu bakal dibunuh nyana urang henteu atuh korupsi henteu mehan teu atuh indah oi urang mah Masya Allah indah wae naon wallahu a'lam nu bantak embung make hukum Al-Qur'an negara kasieuna korupsi tong ieu bodoh deui ieu urang rakyat teu sieun teu aja make hukum Quran non diindah aja dan teu bake hukum Al-Qur'an atuh sabodoh nya ente-ente nu ngalaksanakeun kecenah di akhirat iya di akhirat nyana teu aing mah kasalorga kabeh cara kos kitu amat geus kos kitu bae teh dituna pamarentah mah mesti kana raraka heula mencari kieu mah bangun entengeun mah iya atuh geus percaya jasa ka Quran kumaha kos gitu bae. Tak sing hararade hirup salamet ke diri urang eueuh nu nyaah ka diri urang iwati urang kunaon lai kabeulem ku korek api jojolotoan ai prak urang teh ngagejeburkeun maneh lolonja ka neraka jahanam pacira iraha lolonjan aya eta jadi lurah teu lolonja ka jahanam jadi camat jadi bupati bang geus lain lolon jadi KM nanya gubernur RI 1 batal mah lain KM nu boga jahanam ieu teh maksudna kumaha cenah kitu amat hati-hati si gade eueuh nu deudeuh jeung nyaah ka awak urang iwati urang tuh, Masya Allah. Nah, geus urang mah dongeng-dongeng hukumna tuh lah. Dilaksanakeun teh atuh nyaho-nyaho lah. Polisi ge barang geus nyaho mah nyana ngarentet-rentet. Ya kos kitu cenah hukum Quran. Kok lain lagi sama hukum priwit lain lah. Hukum priwit kenanya rarahonnya deris be ai geus nyaho make di jalan ge kan nyana rada pilih-pilih oh ieu mah nu ngaji ulah ditangkep sugan we kabeleteran ganjaranna kan gitu oh ieu mah pedagang leutik ulah ditangkep karunya boro-boro jang mayar polisi nyajanana ge heseun nah ieu mah dusugi tangkep bae sanajan aya STNK aya naon tangkep bae gitu malah mental langsung minta uang saya ini kesalahannya enggak ada salah tapi minta aja iya itu bagaimana enggak bagaimana aduh Masya Allah polisi bang pakai sumpahan masyarakat sial aja secenah ya polisi memeh lagi sial aja saya punya anu sial STNK teu mawa daun teu mawa saya yang lempang di jalan tapi tetepnya polisi sial ke polisi aduh aing beak ku polisi
kayak main muat teluh lah yang polisi. Padahal polisi orang hese ngamankeun jalan baik hese macet polisi hese. Polisi lamun niat ibadah kudu ganjaran. Kudu jasa sama ganjaran geus lillahi taala nya. Macet geus teu kudu dititah dibere duit lah bangsa 1.000 embung kecuali kadeuleu bangsa 100.000. Nah ini boleh. Sagala rupa ge horeng kumaha niatna urang digawe. Jadi pemerintah niat ngararapih mah atuh gede ganjaran. Itu jadi polisi niat ngamankeun watuh gede jasa ganjaran. Cak Kangjeng Nabi boro-boro utar atur di jalan ngarapih-rapih perjalanan imatatul adza fi thariq nan miceun penyakit-penyakit di jalan, gangguan-gangguan di jalan eta teh gede jasa ganjaran. Paku di jalan singkirkeun besi katabrak motor ke maduh cucuk di jalan aduh dicucuk besi budak maka sepeda kempes eta ganjaranna gede. Oli di jalan yo oli kumaha lamun naik motor ke tipolese dikumbah dipel gojana. Ulah jara orang Batak, waduh malah jalan di Pakuan. Orangnya ada boga bengkel di ditu. Sial teh Batak. Atuh, sakumaha nu ngabesan ban, barang retus bae oreng nang nyana. Masyaallah, kadzaliman kos karar itu. Dasar Batak. Saware tapi aya mun teh kitu. Nah, walau qatala lamun Zaid ngabunuh Nabi Muzaqqalin maka alat berat eta poila bihim itu kudu dibunuh deui sakumaha ngabunuh nanyana au biqati udwin ada ngabunuh megatkeun anggawata sarua poila bihim misluh. Orang dedengian teh masyaallah gari ngabunuh teh geus pugu aya make belati make golok mah wari mah ngabunuh dicacagan diasupkeun ka karung anak embe mah eleh diasup-asupkeun masyaallah kebiadaban jelema pohara luar biasa. Nah iya lamun ngabunuh seperti eta lakukan pembunuhan terhadap pelaku seperti eta deui bae. Di akhir zaman orang dedengan pembunuhan Masya Allah ku gara-gara anak embe dibunuh, gara-gara anak kotok dibunuh, gara-gara HP ya karim HP Masya Allah terbunuh, gara-gara urusan utang piutangan saukur 100-200 ribu terjadilah pembunuhan. Ainu korupsi di negara miliaran triliunan aman-aman saja. Ya Allah ya Rabbi kosilah hukum negara anu lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Sabodo tamanya urang anu boga negara nu nyicingan negara nu milih pamimpinna urang geus atuh diserahkeun ka urang kabeh kumaha urang deuk kumaha. Tapi tetep bae urang menghargai nenek moyang urang baheula. Sebab lurak lirik kaler kidul ieu nagara urang geus dijenengkeun baheula dengan sumpah pemuda. Maka jadilah bentuk negara urang negara demokrasi Pancasila, tapi hasil istikharah. Sebab burung Garuda eueuh manukna anu bisa nyiptakeun burung Garuda secara hayal hanya Indonesia. Ketika ditanya kenapa berlambang burung Garuda, sebab manuk lalagaan. Asli nama horenganan butir-butir Al-Qur'anul Karim ngan ditenden di burung Garuda.
supaya bisa dibawa hiber menuju wusul ilallah. Di jerona indah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain-lain sebagainya. Lambang lagi di jerona pohara, lamun kurang ditaliti satu persatu. Untuk lama ayalah pendidikan Pancasila. Ayolah budak sekolah ke Pancasila ada berapa? Anak orang tanya. Pagan Pancasila encan. Pancasila ya sabaraha 7 gitu. Nah raracok ieu anak aing apa guruna sih? Jadi 7 gitu. Tah, jadi baheula papan Senen bae urang kenaikan bendera maca Pancasila. Asal 17 Agustus kabeh bergerak di rapihan, pagar-pagar di putihan. Bilik-bilik di kapur, Masya Allah, karasa di 17 Agustus. Dangdur dupang gedena diiring ke lapangan. Jang camat. Dagde hui dupang gede kira di kontes-kontes. Eta teh naon? Rasa bersyukur, mensyukuri kemerdekaan. Gila, karasa. Malah datang kaya anu naik sepeda ti peuting teu bisa ngagoes, tangkal kadongdong di kapur pajar pocong. digoes gagubrag di dieu. Bacaan ku nyentin bitik Fatihah, palak binas datang ke ayat kursi. Sial da pocong. Teu daek indit-indit. Ngoser datangnya dicekel horeng lain pocong. Tangkal kadong itu paingan ayat kursi temempan. Tangkal kadong di ayat kursian. Jadi nu boragan lo kos kitu. Kalakuan sorangan horenganan tangkal kadong-dong nage nang nyana motongan. Nang nyana ngapur pohoan. Kita bageula kos kitu. Hari teh jauh Agustus teh jauh kegiatan selagi. Kajian ge sepentingna urang tentrem ibadah ka Gusti Allah aya aturan-aturan hukum. Walau jara Zain ngabacoki Khalid he kurut bacokanna nang ngemu pandamala lam yatahatam kisosun temesti turi naon kitu ngaranna di kisos sebab eta mangan sakadar jarhu bayar geus watas kutu ukubatun gugurlah berbagai siksa takhusul qati'a anu tangtu si ukubat ka motong bitaubatihi utobatna qoblal qudrati ala beneh kawasa sikotina Zaid ngabunuh Khalid kemudian tinyawan aturan-aturan Al-Quranul Karim gubodo kemudian teu sama sekali lamun ngabunuh kudu dibunuh di teu nyaho kudu disalib teu nyaho potong kudu dipotong di teu nyaho begitu manehna tulang telog ka pengajian horeng ngabunuh-bunuh deui motong-potong deui Masya Allah tobat jaga diri setelah tobat katangkep nyana membeberkan tentang dirina sebab sirup kula adalah di lingkungan jelema barodo tur di lingkungan jelema jahat suganda mah eta mah sebagai pekerjaan bae horenganan dosa pajar kasab bae eta mah kitu teh horeng dosa wari tobat anu nyaan tobatna lamun memang setelah diteliti bebeneran tadina teh nyaho kemudian ku hari nyaho bener-bener tobat moal balik deui eta ukubat seluruhna wajib dibunuh deui wajib disalib gugur kabeh lamun memang bener
la ba'daha tapi lamun sabada kudrat dan teu nyana nyahun bahwa ngabunuh-bunuh deui aju nyana ngomong kitu bahwa nyana teu nyaho teliti heula ternyata orang ngabohong tetap bunuh deui bae potong-potong deui bae kos-kuari informasi anu tertunda urusan-urusan syariat bahkan guari mah ilmu-ilmu nun teu kudu dibukakeun ge ilmu pergaiban aya guari mah segala rupa eueuh nu tinggaleun urang nyaritakeun politik ekonomi budaya dunia internasional aya kabeh baik dibukaan di buku maupun di HP ataupun di pendidikan universitas geus ngajeblag pondok pesantren modern geus aya pesantren salaf geus aya eueuh nu teu nyaho komo di Indonesia mah negara paling unik sadunia negara paling unik Indonesia di negara batur moal aya maulidan akbar rajaban akbar moal aya tapi di Indonesia ziarah akbar aya hawal akbar aya wahara ditemenangkeun zarah ka orok-orok diajak zarah geus hese di Indonesia mah dek diwahabikeun ti tahun mana melalui Muhammadiyah Persib teu bisa wari geus asup ka tubuh negara tetep bae ziarah rese dibiayaan triliunan supaya wahabinisasi abeh engke kristenisasi lebih gampang tetep bae hese terutama nu hese teh ieu Banten mah nyana hese aya duit dicokot aya nurut teu Banten eta karakterna teu beres urang Banten mah sasaleh kabeh ge urang Banten geus kos kitu bae urang Banten urang Jawa mah timbul ku hari Wahabi di Jawa kabeh organisasi di Jawa kabeh Syiah di Jawa di urang ngembangkeun Syiah mun ti bodem Jawara goblok sia teh akur jeung bapak aing ye tarolol sia kunaon sia segala anti usoli segala naon emang bapak salat aing mah teu salat tapi teu kitu jakeun teh padahal mah parahannya na tetep golok sia ku aing mabur sia ka ditu awas aing mah teu aing salat tapi teresep aing geuleuh sia kos kitu orang Banten mah kos kitu salat bener badak timbul organisasi di Banten mal aya organisasi di Banten nu aya ge jangan teu paham ilu ka NU teu paham NU ilu ka Muhammadiyah teu paham tos kumaha organisasi mantak teu jaho nyana sebenarnya mah dijadikeun dewan suro tapi teu jaho aya aing emang aing naon ieu jangan ada heuy sia suro suro naon goblok teu coba teu jaho anu mah aing mah cenah pokona mah duit bae geus kitu hese urang Banten ieu bermunculan di Indonesia lain lalagan teh bae nanya bae ka kiai di anu aya eta tah aya pendidikan tafsir ceukna teh eta kumaha bagus henteu atuh ai guruna teu jelas bae ulah lamun cak kiai ulah mah dibeuleum bae ku sia mah di bulan beuleum bae tereh jasa di urang Masya Allah eta kobok kiai dalam nitah beuleum dan sekilang sakitu bae ge hadu bae haji bae ngamuk bae kemarin bol mun diajakan demo kula kabehan sapasar Kemis rungkat kabeh demo kabeh ka Jakarta geus urang cicingan ta istana ku urang kabeh sakitu ge diulah-ulah tetep bae marolos nah gitulah di Banten mah ku teu paham-paham nanya bae ka hajat-hajat nanya di Wetan mana aya di Wetan deuk hajat nanya ka kieu cadu moal aya Bandung Garut Tasik deuk hajat nanya ka kieu moal tapi di urang mah nanya bae kieu deuk hajat muncak kieu ulah atuh di jaman teu henteu ya pe anu geus da naon hujan los udah kulon mah kos karar itu
calon lurah nanya ka kiai cak kiaina kaluarna kudu jam 3 nurut aja teu menang jalan hareup jalan tukang nurut sia kudu kurubusan ka kebon nurut bae awas jangke awas sia jangke lamun naik ka panggung ieu kopeana palang gede palang tungtung nama kurubusan ongkoh kopeah malang ongkoh menang teu jadi takkan Banten rame sebenarnya. Masya Allah. Malaya di negara Batur pasti orang Malaya. Malaya mantap kurang ambil kayak ini sih orang begini amat sih. Orang apa bukan sih? Wala tasqutu sayrul hudud ya biladal tegugur sakabehan. Biha sebab tobat itu naon hadbat teu bisa gugur perkisosan jeung